Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Patepang sarang simkuring di dia guru bahasa sarang sastra Sunda. Nah, enak bade medar ya, bade medar istilah biantara naon biantara eta teh. Nah, numutkeun kaayaan sarta waktu jeung suasanana timbul. Nah, yen pengertian biantara eta teh nya eta pidato. Naon eta hartosna arti hartosna pidato. Nah, hartosna biantara atanapi pidato nya eta biantara nya eta hiji kagiatan nu dilakonkeun dihareupeun jalmaria nya anu tujuanana nepikeun informasi ide nya gagasan rasa nu ditembalan ku gideung nya anggu jeung keprok. Naon eta teh keprok teh? Nah, akhirnya dibahas. Atawa gestur sejena dina suasana waktu sareng tempat anu resmi. Nah, nya janten aya perbedaanna nya perbentenana antawis anu nuju ngaguar biantara sareng anu nuju ngaguarkeun ceramah. Nah, misalnya ya biantara kanagaraan. Nah, biantara kanagaraan eta anu mineng dibawakeun ku presiden, misalkannya Presiden Republik Indonesia Jokowi. Nah, berbicara ya di payunan jalmi ngedalkeun naon pamaksadan biantarana. Nah, keluar ya dina isi biantarana keluar. Nah, didinya ya anu kudu dilungtik atanapi ditengetan kurang nya eta isi biantara nya aya tilu ya, tilu hal nyaeta anu kahiji nyaeta salam atawa non buka. Nah, nya buka eta ngagunakeun ngucapkeun salam. Ya, Jokowi nah ngucapkeun salam. Nah, sateras eta setelah buka nyaeta eusi. Nah, eusi kumaha ieu eusi nya eusi nyaeta sababaraha paragraf nya sababaraha paragraf anu eusina nyaeta nendaskeun atawa nekankeun. Nah, anu salajengna nyaeta naon kacindekan atawa panutup. Nah, nya naon ieu di antawisna ya ucapan salam penutup nya aya ucapan deui kasimpulan nyata kacindekan tina eusi nya janten ngaguar eta biantarana nyata dumasar kana eusi kacindekan nya eta kesimpulan kacindekan teh bahasa Indonesia nama kesimpulanna kumaha nya kemudian aya didinya salam panutupna. Nah, gitu ya. Jadi salajengna mah diantara eta teh ngeunaan hiji hal nya nyaeta ngeunaan eusi nya ieu nu kudu di tepikeun nya didugikeun ka jalma rea. Nah, ayeuna urang
flashback heula ka dieu ye nya. Biantara nyaeta hiji kagiatan nu dilakonkeun di hareupeun jalma ria nya anu tujuanana nepikeun informasi, ide, gagasan, rasa nu ditembalan ku gide nya. Gide kumaha gide? Ulah, gide. Nah, gide kita angguk, ya, angguk. Nah, angguk. Jeung keprok tepuk tangan, keprok teh, nya. Tah atawa gestur sejena dina suasana, waktu, sareng tempat anu resmi. Nah, naon ieu istilah gestur? Ya, gestur itu gerakan awak, gerakan tubuh, ya, gerakan awak anu sesuai jeung suasana, waktu, sareng tempat anu resmi, ya, suasana, tempat, waktu, nya kudu resmi. Eta nembe bisa digolongkeun disebutkeun janten biantara. Nah, aya sababaraha tugas di abdi nyaeta damel ye bubukana kumaha nganggo bahasa nyalira nya, ngeunaan eusina kumaha serta cindekan atau menapi panu